Mang, dulu cuma enon, Mang. Woi, naon? Naon? Oh no. Woi, bangsat kopi aing diinum deui. Mang, pulsa tuh ya. Pusing amat paket orang. Udah beak aing. Aing baraha pulsana. Ayo, Mang. Iya, Mang, non. 100.000 mun aya mah. Kurang paleng. Wih. Buka paket. Bebe nih, nelponan WA. 100.000 mah. Ada satu paket. Rah. Kelas amat dia ngomong tapi karunyaan amat. Aku mah heuh, Mang. Aduh, aing. Lamun teu di WA. Ngamarahan bae, Mang. Kudu bae tiap poe, non. Kudu teleponan, kudu ngawean ngabar. Ih, bikang mah ampun ya. Lamun teu geulis ku aing diputuskeun, Mang, eta. Bangsat. Aduh, aing. Mamang biasa bae ngomongna ulah ngegas. Mak dihajar ku aing, Mang. Kan gitu dia mah. Pulsa lu 100.000 mah. Gua yang modal apa di 100.000. Bener aku udah dibeli ku dia 100.000. Gua yang untung 2.000 doang. Tih, ngegas. Soalnya mah aing mah. Kan gitu timbang bisa gitu aing mah aneh. Atuh mah ngaranna konter mah atuh nek meuli sabaraha ge bebas. Masalah untung mah mamang non sorangan anu resikona. Aing ge bingung, Mang. Aing meuli 100.000 teu menang. Arah aing mah. Ngekeun ku Bang Mustia. Kan aing datang pulsa 100.000. Dia beli 100.000. Tapi aing gak untungan lah. Coba dia mau beli 5.000. Pasti aing untungan 2 kali lipat. Pikirku dia. Ai. Heuh jeung mah. Pikir-pikir mah ya. Aing karunya kana si Mamang heuh bener-bener, Mang. Heuh geus aing goceng bae nu meulina, Mang. Konter kosong ki aing teu arti. Heuh geus meuli goceng bae. Nah, jata dia ngerti. Kayak nyokot buku heula. Kita tulis. Tamang, pulsana tah. Geran kirim aing ka bogoh aing kena mutuskeun aing deui lamun teu geulis mah. Bodo amat, ieu mah geulis, Mang. Aduh, hampura ieu mah. Geran Mang isi mah. Oke, teman. Delapan, 12, 86, 58, 08, 28. Tang disasup, tang. Oke, Mang, urang ngecek heula ya HP ya. Tuh, Mang, sasup. Mang, deuleu cuma enon, Mang. Woi, naon? Naon? Oh no. Woi, bangsat kopi aing diinum deui.